Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 60. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayana judulna Panganten. Ye yasana Bapak Sarnaib. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Ye pamirsa aya pamuka carita ti Pangarang. Ieu dongeng teh gemlang ciptaan wungkul estu karangan Bolongkotan. Bisi bae aya nu ngarasa kungsi ngalaman kajadian saperti dongeng ieu nu nulis ti payuna da Tawakup. Sama sakali taya maksad ngadongengkeun anu kungsi kajadian. Kitu deui bisi aya jenengan anu sami jeung nu aya dina karangan mugi kersa nawakup. Sakali deui ieu dongeng teh estu karangan Bolongkotan. Jadi upami aya nu ngaraos aya asa kadongengkeun eta mah estu kaleresan wungkul kitu cenah pamirsa ti Pangarang teh nya. Beja yen juragan camat pangsiun rek kagungan hajat teh geus nyebar geus pada nyaho. Lain pedah juragan pangsiun teuing. Pang eta beja sakitu gancang sumebarna teh. Ieu mah pedah nu rek ditikahkeunana bae. Ganingrum bentangna sakacamatan. Taya nu teu terang saha ari Ganingrum. Saeutikna ari kana jenenganana mah moal nepi ka teu apal. Da geus jadi paribasa atuh dipake babandingan malah. Paribasa naker cureuleuh siga Ganingrum, mancrit jiga Ganingrum, atuh dina pakean sok jadi kacapangan. Raksukan model Ganingrum. Tepira ari buktina mah kabaya beureum rada pundat. Malah kungsi aya nu manggihan Ganingrum keur di pasar ti kait kabayana nepi ka soeh. Tapi teu kungsi saminggu ti harita rame di kampung eta mah mojang-mojang teh make kabaya nu dicowak dina lebah tak-takna disebutna cowak Ganingrum. Cindekna Ganingrum teh di sakacamatan eta mah geus jadi mojang nu moal aya nu teu terang. Mojang-mojang raresep atuh pameget-pameget pada nareureyan ciduh kabita pada harayang mibanda tapi wegah narekahanana sabab kahiji lantaran Ganingrumna pribadi pikaeraeun piheroyeun pikaseunggaheun matak gegetun anu kasengsrem ari kahayang nyongsrong tapi teu wani. Eta kahijina. Demi kaduana lantaran juragan camat pangsiuna kawentar menak Bolongkotan. Menak ditungtung rambut nepi ka himpas dampal. Paham menak nu hayang murba wisesa teh. Hayang dimemenan dienak-enak. Hese jigana neangan menak anu ngarasa pang menakna seperti juragan camat pangsiun teh. Eta kungsi aya nu wawaniannya mah rek nyoba-nyoba ngadeketan kembang nuker sumedang mangkak di dituna mah. Tapi ngan sakali-kali nah teu datang deui sabab ditalek turunan digulik sok teu sirikna dieleketek sangkan waleh putra saha putru saha. Tapi duka kumaha mimitina nu bangun rek boga milik nyanding Ganingrum teh bet jang guru. Duka lamun dipesek nepi ka kulumudna mah. Tapi mun ukur ditataan saha indung bapana, saha akina atawa paman-pamana, jang guru teh lain menak. Taya hiji barayana nu jadi amtenar bebe. Rereana jalma tani, tibe dituna mah rerehan kaum, tapi ari rerehan kaum teh di mana-mana oge taya nu bisa kaasupkeun kana kolomenak. Nu minangka leuwihna teh tinuprah pedah jang guruna budak bager. Bisa campur bari rea kabisa deui ngan sakitu-kituna nu disebut modalna teh. Di teangan lebah gajihna da teu gede teuing atuh maklum guru sabaraha pangala guru jeung sanajan gede oge upamana teu bisa ari kudu munggah kana kolom menak seperti dina paham juragan camat pangsiun mah
Tapi jang guru ieu nu ceuk syariatna rek gede milik mah pedah geus rea nu nyaho hahadean jeung Ganding Rum puguh nu sok jadi panglayarna puguh sok silih suratanana hartina jang guru sok nyuratan Ganding Rum sok ngawalonan ku kecap silih oge geus tetela yen salu suratanana teh lain sakali bae tapi remen Nyi Irah pamajikan tukang tahu di sakola minangka pasuratan jang guru ari ti Ganding Rum mah edah pangasuh ti lelembut jadi hahadeanana jang guru jeung Ganding Rum teh puguh bubukaanana lain menang nyieun-nyieun pihak jang guru wungkul da puguh saksina mun teh mah bisa nyaho kana eusi suratna geus tangtu bisa dijieun bukti ku teu nyaho di eusina oge malah teu kudu was-was sabab moal nya raman-raman siri suratan lamun eusina lain galindang raga katineung mah jalma nu teu ngarewaeun ka jang guru pada milu bungah pada nyebut nurub cupu malah Ganding Rum tegap jang guru teu goreng patut pada doa rereana mah iwal ti tangtuna oge nu miharep ka Ganding Rum atawa nu hayang ka jang guru boh hayang jadi bojona atawa hayang mulung minantu tah ngan golongan eta meureun nu teu milu doa teh teu jauh bumi juragan camat pangsiun teh ti sakola malah awas pisan tina jandela sakola ka pakaranganana teh tah ti lebah dinya sok sarilih serangkeunana teh jang guru ngalange tina jandela bari nyerangkeun murid-muridna keur ngitung nu geulis sadamel-damel di pakarangan teu beakeun gawe kituna teh mah sok aya-aya bae mun teu nyebor atuh cocokel mun teu metikan malati susun meureun meresihan dahan eros saban isuk kituna teh ti mimiti sakola buka nepi ka pecat sawad duanana bangun sarugema mun tas patepung tinggal kitu teh teu pira ceuk saliwat mah ukur silih leret ti kajauhan pangwanina meureun di embohan patuker imut ngan sakitu-kituna geura bae tina jandela sakola kana pagar pakarangan agan teh aya kana 10 lengkahna sedang tempat di damel agan aya kira-kira 7 lengkah tina pagara tuh sakitu anggangna tapi keur patepung reretan jeung patuker imut mah cukup anggangna teu deukeut teuing teu anggang teuing nu matak sok sarugema duanana oge bada pecat sawad teh kararasaana mah rarasiahan karituna teh asa daremit tapi loba nu nyaho kituna mah teu perlu unggal jalma bisa nalingakeun sangkan nyaho teh cukup ku saurang sakali nangenan didongengkeun ka baturna jadi dongeng deui carita deui nepi ka nyebar di mana-mana saperti ceuk tadi soal mah pedah Ganding Rum mun teh mah jang guru sok tepung paninggalna teh jeung nu sejen jeung Nyi Nok atawa jeung Neng Imas pisan budakna sudagar bako nu kawentar tegep di pasar moal bet jadi beja nu sumebar kawas eta ari ayeuna geus nyebar beja yen juragan camat pangsiun teh rek kagungan hajat rek nikahkeun Ganding Rum kurek nikahkeun Ganding Rum na wungkul geus cukup pikeun jadi beja gede ieu deui cenah ditikahkeunana Ganding Rum teh lain ka jang guru tapi kanu sejen ka juragan juru tulis wadana di S tunggal wargina kene jadi moal salah menak sagala-galana nya ari geus aya umur teh mah hartina mun dibandingkeun jeung Ganding Rum nu keur sakitu sumedeng ku mecrotna tapi cenah duda putra dua ditinggalkeun pupus ku geureha cenah ceuk nu geus panggih barang breh oge picarogian Ganding Rum teh menak bari teu kudu nyaho ti mana kokocoranana rupa kitu mah moal teu menak tulen lain menak sipuhan najan tacan terang saha jenenganana moal salah nu pandena dangongna kitu mah Raden gelarna Raden tuturunanana deui lain Raden Pangladangan padahal mah asa mulia keneh Raden benang meuli batan Raden tuturunan wungkul ari menang meuli mah puguh modalna geus teu kudu dicaritakeun deui yen jang guru pada mikarunyana mah umumna nu teu ngarewaeun teh pada ngadeudeuh-deudeuh sanajan tangtu bae eta ngadeudeuh-deudeuhna teh henteu diucapkeun ka jinisna atuh nu boga maksud hayang mulung minantu jadi timbul deui pangharepanana
jadi ngaraneh deui. Pihak nu asalna hayang tapi asa direbut ku jang guru ngajarebian pokna. Kumayua tuh da ulah boro manehna dewek oge teu bisa nyorang. Kumaha jang guru na? Duka ari dina hatena mah ngan ari kaluar mah sama sakali teu katembong yen keur kiamat, teu jadi bangun susah atawa ngungun. Sabiasa bae di lapang badminton atuh seserian, dina riungan penca atuh ngarengkenek ngigel. Cindakna teu jiga-jiga nu leungiteun buah hate. Kana lalakon ganingrum jeung jang guru jigana nganyi irah jeung maedah wungkul nu nyaho teh. Kahiji lantaran beuki deukeut kana waktu pangantenan, beuki loba gawe eta dua pasuratan teh. Malah cenah kungsi papanggih agan jeung jang guru teh di imah Nyi Irah. Duka naon nu dicaritakeunana mah taya nu terang, dalah Nyi Irahna pribadi teu terangeun. Ngan cenah sidik sanggeus nyarita paduduaan teh carindul soca agan teh jeung sidik cenah najan teu carindul oge jang guru sorangan tas rag-ragan Cimata. Sakali deui kungsi patepung di imah Nyi Irah keneh. Malah ayeuna mah teu paduduaan tapi limaan. Salianti agan jang guru teh ayeuna mah Nyi Irah salakina katut maedah. Sagala milu masamoan. Ngarobrol panjang siga nu keur konferensi. Ngan bedana jeung konferensi teh ieu mah teu cekcok debat. Nu minang kaloba nyarita maedah jeung salaki Nyi Irah demi agan jeung jang guru jiga kumaha eta nu duaan teh bae. Ngan kungsi duanana oge nyararita anu eusina mah menta tulung ka sadarea. Kacaritakeun juragan camat pangsiun geus nyaur lurah mun ayeuna mah meureun pikacapeunana teh hayang ngabangun panitia. Dina ikralna harita mah juragan camat pangsiun teh masrahkeun hajat ka kilurah. Pokna oge kumaha dinya asal jatnika kami mah ngan rek masrahkeun duit jeung tempat. Pek sagala rupana mah urus ku lurah jeung ponggawa-ponggawana. Kilurah asa gede hate dipercaya ku menak dan rangayakeun riungan teu bodo loba nu datang. Salianti ponggawa desa jeung kaum teh aya mantri klinik, juragan kirmister, Ki Abdul tukang ngabajong bako minangka kokojo masyarakat jeung sawatara guru. Di antarana jang guru nu kungsi kabejakeun hahadean jeung pipanganteneun teh. Eta oge pada manguyuhankeun ka jang guru teh. Ceuk juragan kirmister teh mah basa jang guru keur kacai heula manguyuhankeun akang mah ku jang guru. Mun akang mah teu sudi najis teuing milu nguruskeun kawinan urut bebene. Pondoking carita panitia teh geus ngadeg kokolotna nya kilurah pribadi urusan dapur dipasrahkeun ka Nyi Juru Tulis Desa nu narima tamu di kokolotan ku mantri guru. Ki Abdul kapapancenan narimaan nu nyambungan. Jang guru menang papancen teh di jero imah beberes. Ngaheureuyan maksudna mah Juru Tulis Desa nawaran eta papancen ka jang guru teh. Da tangtu moal daekeun ari kudu deket-deket teuing ka kamar panganten mah. Tapi ajaib beteu hese tuluy narima. Ting raringeun sarere oge malah kungsi aya nu pok bae nyarita yen bohong ari kitu mah atuh beja yen jang guru hahadean jeung agan ningrum teh. Da sugan arinya mah moal make daekeun dititah digawe di jero imah deket ka kamar panganten. Da sahanteuna atuh. Tapi keun bae tong dipanjangkeun soal eta mah. Ringkasna mah jang guru teh geus tetep jadi kokolot di jero imah. Pisa minggueun deui kana derhajat eta panitia teh diwangunna. Pitilu poeun deui kana prung pangantenan di bumi juragan camat pangsiun geus mimiti rame kuno popolah. Jang guru geus cuh-cih milu urusan nu nenjo mah sok bangun ngaharlas nenjo kalakuan jang guru. Komo deui barang ngadarenge yen jang guru nyanggupan mah pikeun mangnyawerkeun panganten dina waktuna. Da kasebut ngeunah sorana bisa tembang nu matak dicaroba di parentaan tulung sangkan nyawer disebutna oge dicoba. Da satadina mah dianggap tangtu moal daekeun. Tapi anehna teh henteu nolak nyanggupanana oge haget pisan. Poe Minggu tanggal 12 April ninggang dina tanggal 21 bulan Silih Mulud gan ningrum rek dirapalana teh.
Harita oge poe Sabtu jadi pisah poeun deui kana akad nikah. Dina keraramena nu beberes di balandongan jebul semah awewe ngais jeung nungtun budak. Nu diaisna taksiran kakara umur 1 tahun demi nu ditungtun moal kurang 3 tahun. Jol katampa ku jang guru, ku guru teh dibawa ka jero dipasrahkeun ka Nyi Kopral kacamatan nu keur beberes kamar panganten. Cenah semah teh hayang papanggih jeung pipanganteneun. Teu pada malire ieu bus bae ka kamar agan. Nu mata kacida karagetna basa teu heuleut sawatara lila aya nu ngajerit di jero kamar teh. Tetela soragan ningrum puguh pada ngadegdeg. Sanggeus leler kakara sararea nyaho yen anu datang mawa budak teh cenah bojona Ganwira pipanganteneun lalaki teh. Maksudna kadinya mah taya deui cenah ngan hayang ngabuktikeun nya henteuna salakina rek kawin deui. Pedah geus aya mingguna henteu datang-datang ngalongok. Nu jejeritan teh ditinggalkeun ku Nyi Semah ngincideg balik bangun pohara ambekna. Can ge leler jol Semah awewe tegep anyar pinanggi pok deui kawas nu tadi hayang papanggih jeung Ganingrum. Ieu mah barang jol barang gantawang nyarekan. Pokna teu nyana geulis-geulis menak-menak bet direbut salaki batur. Teu nyaho Wira teh salaki kami. Geus nyarekan kitu mah leos deui indit bari nyingsat. Sarerea geumpeur sawatara urang aya nu asa-asa ka eta awewe teh tapi di palikiran ngan teteh lah cenah asa kungsi papanggih ngan duka di mana. Ulah dicaritakeun deui Ganding rumah urang nyaritakeun kumaha juragan camat pangsiun teh bae. Reup beureum rai pias kaciri wirang ku jalma rea geus teu puguh polahna. Ret ningali ka putra, ret ka Semah, ret ka nu keur digarawe, benduna geus liwat wates, cisocana nyalangkrung. Sing palercaya nepi ka tengah poe aya 5 awewe nu daratang kawas nu kahiji jeung kadua teh. Kabehanana ngakukeun pamajikan Den Wira, puguh hese nyaritakeunana kagempeuran dina nu rek hajat harita. Salosna awewe nu kalima juragan camat pangsiun geus teu tahan werana. Di hareupeun jalma rea anjeunna gegejlig sarta mundut disaksian yen anjeunna henteu ridho boga minantu Den Wira sarta harita keneh ngutus 4 jalma ngebedokeun ka Den Wira bari sakalian mulangkeun pananyaan. Pok malah ka Lurah. Lurah, kami rek mripati sayagikeun barudak di sisi wates desa mun si Wira tembong rentang-rentang ulah asa-asa tarenggelan bae. Ki Lurah tengkekeun ngutus bangsa oah sidang ngajaga di wates desa. Geus rada leler benduna juragan camat ngahaturanan para sepuh di antarana Ki Lurah jeung juragan naib katut mantri guru pangsiun ngagelendut ngajak badami kumaha ieu nasib hajat jeung nasib oganan anu geus dikirimkeun. Kacindekanana mah ari kawinan mah hartina ari Ganingrum ditikakeunana mah ulah nepi ka bedo. Sabab salian ti bakal rugi gede teh jeung tangtu matak wirang ka sararea. Tapi saha atuh panganten lalakina? Ieu nu jadi bahan babadamian teh. Ari nu matak kacida matak bingungna di sapihak juragan camat pangsiun banguna bakat ku bingung siga nu geus taya hojah ngan ukur nyusutan cisoca. Lebah dinyana mah teu dimenak teu dicacah ari keur baluwung mah nya bingung bae. Ari di pihak sejen maksud teh ti pihak nu diajak badami teh bangun tepati warani ngaluarkeun hojah kitu nama da kamenak bisi disebut ngalalangkungan lolobana mah ngan bisa ngucapkeun ngiringan sakersa bae. Hadena juragan mantri guru pangsiun anu kawentar binekas wani ngasongkeun hojah kajarudi ieu tangtuna oge nu kapeto ku juragan mantri pikeun dilulungsur jadi panganten lalaki teh ari kudu-kudu teuing mah coba bae jang guru. Dadi dieu mah cenah ngan eta-etana nu minangka rada nengah teh atuh budakna bager rupana sakitu mah teu goreng-goreng teuing. Teu disangka-sangka Ki Lurah bangun rada teu pati panuju kana eta usul. Pokna oge asa moal puruneun jang guru mah lantaran kadengena can aya niat boga pamajikan pangpangna lantaran can aya syaratna. Ngadangu eta pamanggih juragan camat pangsiun semu ngalengis. Atuh lebah dinya nama moal majar kumaha rek sakalian masrakeun bae ka aranjeun sing karunya ka kami jeung ka anak kami
dikamanakeun atuh banget kami lamun teh mah ieu hajat nepi ka teu jadi. Cek lurah deui. Sapeuna bae pun guru puruneun. Teu acan tangtos putra Gandingrum keur saeueun ka pun guru. Da katinggal ieu pun guru teh dipegat kalimah ki lurah ku juragan camat pangsiun. Lebahna kami mah kumaha kami demi anak mah kawajibanana teh taya deui iwal kudu nurut ka kolotna. Syukur lamun daekeun dina teu daekeunana nya kumaha teh bae. Lantaran harita geus sore nya sagala rupa kudu sarwa cepet. Nu kapapancenan kudu ngolongan jang guru teh nyaeta juragan mantri guru pangsiun ku anjeun, mantri klinik jeung juru tulis desa. Juragan mantri guru sasawuranana estu wijaksana henteu diburu pondokna, estu ning melapah gedang. Maksudna mah sing karunya ka juragan camat sesepuh urang sararea, sing karunya ka hiji mojang nu rek kawiwirangan, sing karunya ka ponggawa desa anu jadi panitia. Kumaha karap eta mah naha rek sabulan, naha rek sataun, pokona mah kudu daek dijadikeun panganten lalaki, didahupkeun ka Gandingrum. Disangka ku urang mah rek haripet, tapi aneh ajaib. Gideug jang guru teh basana ge teu wararantun teuing kudu mibojo agan anu sakitu menakna. Kabubuh deui abdi teh liuk eueuh ragap taya, ditinggal turunan henteu cacah-cacah acan, tetebihun kana menak. Pokona mah sieun jadi tatapakan. Lila bangun rek mogoganana teh, lila ku lila bakat ku geus dipapaksa malah dibibitaan rek diidina nyicingan imah bogana mantri klinik oge nu cenah bulan hareup rek kosong. Deembohan deui ku janji rek dibere domba sajodo ku juru tulis desa minangka pakawulan pada asa dijahit tina wiwirang. Nya akhirna jang guru teh ngamanggakeun bari hararese naker kacaritakeun di kamar Gandingrum. Banguna teu gampang Gandingrum oge, maksudna teh kana ditikahkeun ngadadak kitu mah. Tapi ingkang Rama benduna bangun geus teu kawadahan. Gagantawanganana nyeuseul maksa Gandingrum kadenge kaluar sagala rupa. Diselang ku sesegrukna agan, garogodag sararea oge teu nyana kitu balukarna. Pada bingung kapan cenah cek beja eta dua rumaja teh pada nareundeun hate. Geus harahadean malah, tapi nah atuh dina rek prungna dikawinkeun mah sasatna karagragan bentang, lalobana pisan tanjakanana, rea pisan polahna. Geus urang liwat nu teu pati pentingna. Poe Minggu tanggal 12 April ninggang dina tanggal 21 silih mulud Hijriah, panteg tabuh 10. Gandingrum ditikahkeun ka jang guru. Ramena henteu ngurangan, kendang pencak atuh wayang golek tetap main, henteu kahalangan pada panganten lalaki ganti. Malah ayeuna mah ditambah ku buncis panyambungan ki lurah nu asalna mah eueuh dina acara. Salamet kasaksian ku balarea Gandingrum jadi bojona jang guru. Kacaritakeun saha atuh nu teu ngajenghok. Ganwira juragan ulis wadana tea keur sasadiaan rek pangantenan teu gugur teu angin jebul utusan nu angkaribu ngabedokeun. Bari teu puguh urusanana, utusan teh teu bisa rea carita ngan ukur diutus ku Rama nyanggakeun deui ieu cacandakan sareng ngawartosan yen nikah teh teu cios. Ditanya bari Teten Jerag malah naon nu jadi sabab. Boh Ki Abdul boh Den Buloh malah juru tulis kaum pisan henteu bisa nyaritakeun iwal duka gamparan kirang terang mung sakitu papancen nu dipasrahkeun ka abdi gamparan mah. Ki Kumetir mah komo teu bisa seri-seri acan. Nu mata kaharti mun tabuh dalapan isuk-isuk teh ngagedig angkat geus teu emut kana nyandak pangiring sagala rupa. Nu disebut nyalira teh estu nyalira pisan, tapi lebah dinyana mah takdir pangeran teh kadar goreng ngaranna anu kudu diimankeun nu ngarengkol dina rukun iman anu kagenep tea. Teu kalis ku menak bosongot borongongong, teu kalis ku diitek sinineng benang ngunun 7 mulud, teu kalis aduh aya kitunya pamirsa zaman kapungkur mah itek menang ngunun 7 mulud cenah aduh. Teu kalis ku gede kawani bari percaya kana kakuatan Cimande anu geus kakepeul. Di wates desa mah teu bisa majar kumaha najan nu ngahalanganana teu songong oge, tapi tetep sopan jeung hormat. Tapi dina waktu juragan ulis rek maksa mirusa hayang liwat mah teu rea jalana. Ngan 3 jurus kaopatna nyang korah dina kamalir. Teu
teu dikurubut teuing najan nu megatna tiluan oge da ari nu nyang hareupanana mah ngan Mbah Udi wungkul demi Mbah Udi teh ulah boro kakaragan wira hiji 10 oge ceuk nu bohong mah disang hareupanana teh moal bari beud-beud acan. Guru sarerea atuh dina kituna mah ceuk nu nyarita Mbah Udi teh ngepeul Cimande Cikalong pamacan dihijikeun nu matak gan wira ngan ukur 3 geprakan oge. Ceuk muridna si Basri nu harita milu megat 3 geprakan sotenan bane Mbah Udina bangun tepati nyaan damun seug barang geprak barang nyaan mah sakiceup oge gan wira teh geus nonggeng. Panganten nu nurub cupu agan ningrum jeung jang guru geus pindah imah 3 poe ti sanggeus dirapalan teh ka imah mantri klinik urut mantri lumbung nu anyar pindah. Tepung ahad panganten teh nyaraba KB diiring ku Nyi Irah jeung salakina. Aneh padahal barang keneh tapi barang jutina kareta api teh los ka gedong Istanbul. Salaki Nyi Irah ti heula panganten ngadaguan di luar geus kitu rabul nu nyampeurkeun awewe 5an lalaki 2an moal teu apal 5anana oge eta awewe teh nu kungsi ngontrogan ningrum teh basa rek dipangantenkeun nu ngaku-ngaku jadi pamajikan Den Wira. Baranggok cungcong marunjungan ka panganten tuluy panganten teh diaku dikobong ger bae saleuserian sanggeus jang guru babayar urut ongkos jalan ngontrog jeung nyaniwara ngaku-ngaku pamajikan Gan Wira teh sarta sanggeus nganuhunkeun bebeakan kakara baralik deui. Geus beh dieu kakara aya nu terang kana rahasiana ari horeng salaki Nyi Irah teh ruruntuk anak wayang Istanbul basa dikumahan ku jang guru jeung ganingrum teh nyang ngumaha ka urut batur-baturna. Dasar ari nyaniwara mah tarukang dina prungna nyaniwara ngajadikeun pamajikan Gan Wira teh estu teu jiga-jiga nu tunil. Memeh rahasia eta nyebar di lembur jang guru dipindahkeun ngajarna ka Kabupaten Sejen atuh heuleuh 3 bulan ti harita juragan camat pangsiunan pupus cenah samemeh tepang deui jeung Gan Wira. Ayeuna basa ieu carita keur ditulis Januari 1863 Ganingrum geus genap putrana. Jang guruna geus jadi kapala salah sahiji SMP geus tereh minantuan malah bejana. Beja ngeunaan Gan Wira ngan nepi ka zaman federal kungsi jadi wadana di salah sahiji tempat di Priangan ti barang pamasrahan kadaolatan teu kadenge deui bejana duka aya keneh duka geus pupus. Mun aya keneh muga dipanjangkeun yuswana muga dijauhkeun balaina diparekeun rezekina. Mun geus pupus muga-muga dicaang padangkeun kuburna ditampi iman Islamna. Amin ya robbal alamin. Tamat cenah ya pamirsa carepon anu judulna panganten kitu cenah ieu. Ieu aya eta pamirsa aya naon ieu teh pangintanya footnote aya keterangan di handapna harita mah cenah sandiwara teh disebutna Istanbul. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.